Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, barudak anu balager wilujeng tepang sareng ibu dina pangajaran basa Sunda anu materina nyaeta perkawis wawanohan jeung carita pantun. Udagan pangajaran carita pantun nyaeta sangkan hidup mampu nganalisis isi, struktur jeung aspek basa, oge tiasa ada malting kesan carita pantun sarta rancage dina ngareka hasil nganalisis novel kana wangun media sejena kayaning drama, carpon atawa sajak. Ieu udagan pangajaran carita pantun ieu aya patlalina oge sareng materi-materi anu sanesna. Salajengna di dieu aya contoh-contoh judul carita pantun di antarana wae nu kahiji Jagat Rasa, nu kadua carita Lutung Leutik, nu katilu carita Badak Pamalang, nu kaopat Munding Layadi Kusumah. Oge seueur keneh contoh-contoh judul carita pantun sanesna hidup tiasa ditinggalian dina internet. Ayeuna ibu bade nerangkeun naon sih ari carita pantun? Carita pantun teh teu sarua jeung pantun dina basa Indonesia. Ari carita pantun Sunda mah nyaeta carita rekaan anu panjang. Gelarna sacara lisan, ngandung unsur-unsur pamohalan, ditepikeun ku juru pantun dina pagelaran saputing jeput bari dipirik ku kacapi. Jadi ibu kantos ningal pagelaran carita pantun dilakukeunana teh ti sabada isa dugikeun ka memeh subuh. Jadi nu disebut panjang teh memang aslina bener-bener panjang. Salajengna eusi carita pantun nyaeta ngeunaan lalampahan para sinatria Sunda Raja. Ya, maksudna ngeunaan lalampahan para sinatria putra raja anu keur ngalaksanakeun tugas atau pancen. Putra raja anu dicaritakeun teh rereana mah raja-raja pencaran atawa turunan Pajajaran. Pola galur eusi carita pantun nyaeta ngalalana ka hiji nagri, ngalawan jeung merangan kadoliman di eta nagri, unggul atawa meunang, tuluy jadi raja di eta nagri, nikah ka putri geulis di eta nagri. Jadi rata-rata polana saperti kitu. Salajengna sajarah singget carita pantun. Gelarna nyaeta samemeh abad ka-14 dina naskah Sunda kuno Sang Hyang Siksa Kandang Karesian di tahun 1518. Geus disebut-sebut ngeunaan carita pantun. Jadi dina naskah eta disebut-sebut ngeunaan carita pantun. Ku kituna carita pantun teh dianggap carita asli di masyarakat Sunda. Kaayaan carita pantun. Tahun 1850-an, pintonan mantun anu tadina ngan bisa dilalajoan di hiji tempat, harita mah jadi bisa di Bandungan, di mana wae sabab disebarkeun ku RRI Bandung ngaliwatan radio. Jadi anu tadina mah ngan ukur di hiji tempat, urang nu kudu datang, ieu mah bisa urang di imah masing-masing. Nyata ku cara ngupingkeun radio di RRI Bandung anu magelarkeun carita pantun. Carita pantun ngalaman parobahan. Hiji, tina pagelaran ritual kayaning ruatan, salametan, geser jadi hiburan. Dua, lalakon ditingkeskeun atau diringkeskeun. Dipilihan adegan-adegan carita anu piramian wungkul. Tilu, peti kacapi nu tadina ancak jadi mijah. Jadi anu tadina laun jadi rame.
Opat malah sok dibarengan ku gamelan jeung sora sinden cara kiliningan. Struktur carita pantun. Struktur carita pantun kahiji nyaeta raja. Naon ari raja? Raja nyaeta ciri mangkat carita anu eusina sanduk-sanduk kanu kawasa sangkan salila mantun teh lancar, jadi teu aya halangan. Mungkin lamun di urang nyaeta ngadua heula mungkin lamun di zaman ayeuna mah. Contoh di dieu nu kaasup raja nyaeta bul kukus mendung kamanggung. Kamanggung neda papayung. Kadewata neda suka, kapohaci neda suci. Kuring rek diajar ngidung, nyangidung carita pantun, ngahudang carita wayang. Nyelokakeun nyuk curug laku nu kapungkur, mapai lampah nu baheula. Lulurung tujuh ngabendung, kadalapan keudi sorang. Eta contoh raja. Salajengna struktur carita pantun nu kadua nyaeta narasi. Naon ari narasi? Narasi nyaeta bagian carita anu ditepikeun ku juru pantun keur ngagamarkeun kaayaan atau kajadian dina carita. Contona di dieu. Kacarita Patih Dua Sakembaran. Patih Purawesi, Patih Puragading. Sejana kapasamuan, bawana hayam sahiji. Patepung di alun-alun jeung ciung wanara. Eta contoh narasi. Struktur carita pantun nu katilu nyaeta dialog. Dialog nyaeta guneman antara hiji tokoh jeung tokoh sejena. Contoh, lajeng bae dipariksa saurna. Ari maneh urang mana? Ciung wanara ngawalon. Abdi urang geger sunten. Saha nya ngaran? Abdi teh ciung wanara. Rek naon sejateh datang ka dieu? Eta contoh dialog dina carita pantun. Struktur carita pantun anu kaopat nyaeta monolog. Monolog nyaeta guneman hiji tokoh kadirina sorangan. Contona, be anak ieu dewek gadang, kacundukan ratu kadatangan raja, tapi nu bakal jadi nyai ratu lain dulur dewek saenyana, gadang dulur pupulungan. Eta contoh struktur cerita pantun nu mangrupa monolog. Janten struktur cerita pantun tadi aya opat nyaeta nu kahiji raja, nu kadua narasi, nu katilu dialog, nu kaopat monolog. Rupina materi carita pantun ti ibu dicekapkeun sakitu. Mudah-mudahan hidup gampil ngartosna, mangga dikupingkeun ti awal dugi ka akhir, di manaan ditinggalian supados hidup paham kana materi anu judulna wawanohan jeung carita pantun. Sakitu nu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.